Jatining ingsun nur cahya jatining diri ngalokat 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 jatining ingsun nur cahya jatining diri. Kembang gadung kapi jatining ingsun nur cahya jatining diri nur cahya jatining diri muji muji syukur kayang agung nadang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun akang teteh pamirsa SMTV. Tepang di sana simkuring Mia Sugiyarti dina acara Banda Urang. Dina ieu acara sapertos biasa baris dipedar sawatara kabudayaan utamina kasenian Sunda, ngalangkungan ngobrol sareng para budayawan, akademisi oge aktivis seni anu aya di Jawa Barat. Nah dina dengat ayeuna simkuring parantos di sarengan deui, kalasan memang tipayu di episode 1 acana parantos sumping ka ieu studio SMTV. Kang Ari Budiman, kumaha damang Kang? Alhamdulillah damang, Bu. Nah, bade tumaros ieu teh namanya parantos pintonan anu kahiji. Masya Allah, tambih katawisna mah memang tina episode 1 acana teras we aya kamajengan ya gitu ada progres berarti ya. Nah, Masya Allah aya progres na tangtos. Mung itu penasaran kanggo tatahar atau napi persiapan kangge pintonan dinten ayeuna ti iraha berarti. Oh mohon, memang saleresna kanggo persiapan dinten ayeuna tepatos nganggo waktos anu lami masa karena kan memang tiap minggona sanggar aktif latihan janten memang si anak-anak anu tampil dinten ayeuna hasil dari latihan setiap mingguna gitu. Hasil latihan rutin. Mohon hasil latihan rutin janten ketika ada acara atau panggilan untuk menari ya si anak ketika sudah siap ya ayo tinggal persiapan untuk tampil gitu. Mohon. Mung disagigireun eta abdi teh janten penasaran saleresna kagiatan sadi dinten ari teh naon sih gitu ninggal dina media sosialna mobilitasna teh begitu tinggi gitu. Aduh kaditu kadieu gitu aya we kagiatan teh unggal dinten teh. Mohon janten pami tiasa disebatkeun mah abdi teh sapertos Google Maps pangintennya janten memang tiap hari teh selalu ada alhamdulillah selalu ada kegiatan jadi tidak ada waktu kosong padahal perlu diakui bahwa abdi mah sanes pegawai tetap gitu ya tapi kegiatannya melebihi orang-orang yang bekerja pada umumnya gitu. Nah kadang pami misalnya ibu ninggal di status abi ya di media sosial gitu contohnya di WhatsApp memang pami misalnya dinten ayeuna abdi aya di Sumedang dinten enjing abdi tiasa aya di Bandung dinten enjingna abdi aya di Majalengka atanapi setiap harinya beda-beda tempat gitu karena memang ya sepadat itu gitu jadwalnya atanapi tiasa contohna misalnya dinten ayeuna dinten minggon enjing-enjingna abdi bagian di Bandung siangna abdi tiasa ka Sumedang sontena abdi tiasa bagian ka mana deui kumaha carana pada patos kagiatan teh sadayana tiasa dilaksanakan gitu membagi waktu sih selesai nama gitu. Tinggal oge dina instastory gitunya pokoknya di media sosial gitunya jantan penguji di salah sahiji sanggar mohon leres tapi sanes sanggar arinya sanes mohon kalau resan dinten kamari pisan abdi dipercanten deui janten Dewan Penguji atanapi tim penilai kanggo evaluasi sanggar di salah satu sanggar di Kota Bandung anu kadua berarti kantos tahun kamari dinten ayeuna dinten kamari ya tahun ayeuna dipercanten deui kanggo janten tim penilai di acara evaluasi kenaikan tingkat gitu. Masya Allah kabayang iya layang pangajian atanapi piagamna pasti mohon alhamdulillah alhamdulillah mohon. Oh Masya Allah terus sok ninggal oge nya kan sok aya di anu hajatan nikah gitu manawi aya anu bade didugikeun ka pamirsa hoyong ngulem misalnya grup Aari kumaha carana ka mana janten sanggar tari Arimbi memang pada awalnya difokuskan untuk pelatihan tari jaipongan akan tetapi semakin lama gitu semakin saya berusaha mengembangkan gitu jadi tidak stuck hanya di pelatihan tari jaipongan saja untuk pelatihannya yang memang yang paling khusus ada tari jaipongan, terus berikutnya ada tari kreasi, modern dan lain-lain itu guna untuk acara pasanggiri, acara lomba-lomba sekolah dan lain-lain. Terus di sanggar juga
menyediakan rental kostum, ya rental kostum jaipongan, kostum Nusantara dan lain-lain. Alhamdulillah menuju. Sakantenan sareng make up Tiasa mohon janten pami misalnya meryogikeun sakantenan sareng make upna tangtos atau sayogi sareng kostumna gitu. Teras aya di segi hiburanana sapertos upacara adat mapag panganten, lengser, teras ngaras siraman panganten, teras hiburan jaipongan, dangdut sareng sajabina. Alhamdulillah ayeuna atos sayogi di Sanggar Tari Arimbi. Masya gitu. Allah, tah gini gitu pamiarsa. Pami hoyong misalnya ngulem berarti eta ngahubungina tiasa Instagram. Mohon leres di sosial media, di Instagram, di TikTok, di Facebook aya kontak anu tiasa dihubungi kanggo pamiarsa sadayana bilih peryogi jasa kesenian ti Sanggar Tari Arimbi Art mangga we kantun di kontak wae di kontak WA anu tos dicantumkeun di sosial media Arimbi Art gitu. Berarti mohon. nami akunna naon? Arimbi Art. Mohon. Arimbi Art. Mohon leres sadayana akun Arimbi Art. Tah gini gitu penasaran nih kanggo pintonan salajengna. Mangga siap. Tangtos tekeng kamana-mana tetap di Banda Urang SMTV.